Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun Baraya. Hatur nuhun kaduitio di episode 3 tos nyanggakeun kasim kuring kanggo neraskeun carita episode 4. Sateuacan kacaritana tepangkeun wasta abdi Kaila Safina, kelas 12 IPA 4, absen 15, SMA Negeri 2 Bandung. Baraya teu kedah lami-lami deui, hayu urang langsung wae kacaritana di episode 4. Jadi, budak anu sejen baganti. Nyoba-nyoba nyambut nyere. Tapi kabeh oge taya nu bisaeun. Malah teu ongget-ongget acan. Barudak teh kada ruhungeun. Jaba ngarasa era ku budak buncir. Lantaran tadi geus nya campah. Jaba kadaharan lapur deui. Kabeh dipentak ku budak buncir. Budak buncir kacida bungahna. Teu kungsi aya nu nyabok, malah menang pirang-pirang kadaharan. Tangkarang game kenca katuhu, ras budak buncir inget ka nini-nini anu tadi mere dahar ka manehna. Kadaharan teh dibikeun sawarehna ka nini-nini. Sawareh deui didahar ku sorangan, bari diuk andekak hareupeun nyaretea. Barudak baralik ka imahna masing-masing. Aya anu nyarita ka kolotna, nyarita ka lanceukna, aya oge anu nyarita ka tatanggana. Nyaritakeun kaanehan nyere anu dirancepkeun ku budak buncir. Sanajan ngan saukur nyere biasa, tapi hese pisan dicabutna, malah teu bisa ongget-ongget acan. Beja pa beja, beja dibejakeun deui. Antukna sapeungeusi lembur nyaho. Kabeh ngarasa penasaran, bring bae atuh nyamperkeun budak buncir. Teu sirikna kabeh pangeungsi lembur, tamplok, geus puguh lalaki anu jak-jak waringkas mah. Salianti penasaran teh bari aya karep sejen. Nyaeta hayang ngawarah budak buncir anu geus ngarebut kadaharan barudakna. Datang ka tempat anu dijuk-juk, kasampak budak buncir keur diuk. Nyarande kana tangkal kalapa. Bari ngusapan beuteungna anu buci trek. Diukna nyang hareupan nyere anu aheng tea. Budak buncir teu kaget teu reuas. Kadatangan jalma anu sakitu lobana lantaran geus disangkati samemehna. Teu lila torojo lalaki tengah tuwuh anu dianggap kokolot ti eta lembur. Pok eta kokolot teh ngomong, "He budak buncir, mana nyere anu majar cek barudak aneh teh?" "Tah eta aya dihareupeun maneh," cek budak buncir bari angger diuk. Ngomongna siga sasamana bae. Mireunggeuh paripola budak buncir kitu, kokolot lembur rada nyeuneu oge. Beungeutna tangka euceuy lantaran ambek. "Ieu ku aing nyere rek dicabut," cenah. "Heuk bae ari maneh bisa mah. Lamun ieu nyerek kacabut, sia dicabok ku aing." "Heuk bae ari bisa kacabut mah." Dicabok ku sarerea ku jelema salembur. "Heuk bae, uing mah teu sieun." Budak buncir ngomongna angger teugek. Pok budak buncir ngomong deui, "Ngan lamun teu bisa kacabut, kabeh daging jeung kadaharan sejenna anu aya di maneh kudu dibikeun ka uing." Nah, eta carita episode 4. Baraya pasti penasaran keneh kumaha sih carita selanjutna? Teras dangukeun carita episode 5 anu bakal dilanjutkeun ku rerencangan abdi Syalala. Hatur nuhun baraya nu tos ngadangukeun episode 4 ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya.